Cibogo Lana. Coba ditekan tombol merahnya. Nah, cakep bener. Yus, mana kenal nih dia? Ngalamun naon, tuh ngalamunan jorok dia teh bulan puasa. Ngalamun jorok naon teh? Eta maneh nagug di WC. Lain uang teh keur ngalamun sieun kayak lebaran mah bisa ka mana-mana soalna ini urang di imah. Oh sarua tuh kitu mah inu urang ge aya di imah. Naon kitu bedana? Lain kitu urang biasa nama berjajan ku inu, tapi ayeuna bapak oge teu gawe, teuing gara-gara naon? Oh sarua tuh kitu mah. Ayo dah, anda mau ngawin. Ayo. Yan, naon? Nabuk urang geus dipotong jadi pendek dan sekedar pendek tapi botak. Atuh di cukuran mah pasti pendek. Batal tuh sih puasana. Atuh moal. Ah waduh maneh mah. Naon waduh lain teh bulan puasa. Pan tadi orang pas potong buuk barinya net papais. Ai eta mah atuh batal meureun. Tapi waduh. Ai maneh kunaon ngawadul. Ngawadul teh pan meureun puasa teh batal. Orang mah ngawadul. Ngahibur maneh. Angat teh butuh ngahibur, butuh nage duit. Rapli, Israel, kadieu urang boga carita. Carita naon? Rame teh. Kan kieu urang ngabuburit. Teu maneh mau sama? Hayu. Ya kai bekel. Ah, sanggeuk deket sama lage nih. Ai maneh pas ka ngawadul wae. Nya puska maneh ngawadul wae. Urang teh ngawadul, urang mah kur ngahibur. Urang mah teu butuh hiburan, butuh nage duit. Teu rame nih. Hei, generaot. Mun beben teh puasanya. Mang Beben teu puasa dak. Mang Beben, tadi gerak. Orang minta tuh. Entong, gimana Beben? Kayak mental ka indung mana? Oh enak, korek ya. Gae kurang mah di baturan sih. Ya atuh ya. 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 Bagi. Mang Beben ke mana wae? Ah, ya karena kudang sare Beben teh. Mau beli besar wae ya. Puasa teh. Puasa tadi sahur, Kudu mau eta. pan ajang burit eta mah. Mang Beben disebut ayo. Mang Beben anu jaga. Hayu eta mah ceken pokona mah. Ayo. Yuk. Ayo. Hei, Mang Beben bareng jaga hanya. Ulang nyusin si Beben ya. Atuh ayo. Ayo. Geus nyusin si Beben. Urang eta balik. Ayo. Aja, 2, 5, 11, 10, kali 10. Harga cak. Hei, kemana hei? Ay, marada merinding beda ya hawa anak. Tak balik, terus nyar ngadagoan, naragong. Mana deh? Iya carita orang Sunda Cibogolana anu boga carita. Yo iya si Rapli. Yo iya si Yusril. Yo iya si Rian. Yo iya si Pasca.
Anu di lembur balaya nu di kota ieu carita kampung Cibogo teh sadaya orang Sunda anu di mana-mana sanegara Indonesia hayu urang gembira. Hei, Mang Beben kemana besinggok kelong sia? Ke kamari pan ditinggalkeun. Emang kelong bikin kamu ben kah? Ah, piraku anu arek oge. Kelong anu sieun ku Mang Beben. Oh gitu tuh ka Mang Beben teh. Atuh antep ku kelong mah. Mang Beben mah geus gede ieu, teh. Pacar runyas teh. Atuh ayo karunya mah. Ulang mangkat bisi Ayo. burung sirem. Ayo. Berangkat. Gerak, siap gerak. Siap gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Kencang kiri kanan, gerak. Yuk cari Mang Beben. Yuk cari Mang Beben. Yuk cari Mang Beben. Yuk cari Mang Beben.